Bisa ready Poho deui pan Kang Sobari kita kemanian hayam. Beirah poho deui sia. Mending ngopi heula isuk aya nama. Supaya jernih otak, peu pikiran kan ditu ka dieu. Rembo mah urusan nomor kedua lah. Ngomongin nomor hiji mah ngopi, jangan lupa ngopi. Alah. Amoy. Mantap. Halus udah pantas mengganti motor kayak mau hari mau motor Mio nyepot kan nih mas kabayang kayak kadang-kadang orang telepon si Barok sugan kayak duit pasar. Yang dengan hayo, urung-urung semua itu rezeki bisa. Halo, di mana? Menuju mirin sana Kang. Itu urung-urung itu aduh. Bagian yang lain, Chester, Lester. Kayak kebutuhan, kayak keperluan. Siap. Aduh, iya Kang Sobari ringrang ngaleponan wae tita setor wae padahal duit teh geus dikasih kodok dititipkeun eta si kodok. Pohoeun bawa ka Kang Sobari ieu mah. Da kudu ditelepon lah. Kodok. Aduh, ieu Bu. Dak di hese telepon des kodok mah. Aktif-aktif kayak ka dibutuhkeun mah. Kira aku kudu diteangkai mah nama ya budak teh. Aduh, pantona geus buka. Panu kana Rembo. Rembo. Kan ke dia. Rembo, kamu di mana Rembo? Aduh. Iya mah. Dicarekan wae ku si Akang ya pasti di kieu tah. Intrek Akang teh apa sindra karana carawing na ceuli. Jangan bisa Rembo. Anu mau Rembo. Pantauan geus muka di. Anu mah daug si Rembo na ge. Wah. Dok, kemana wae transitor? Kang Sobari nanya ke wae. Ayam Kang Sobari leungit. Wah, bener sih teh. Tuh, tenyok kanangna.
muka. Ningo siya malah kumaha tuh Kang Sobari. Tong beja-beja Kang Sobari nya. Siap, aman. Uing bisa disindrek. Oke, aman. Siap, CS. CS.